Amin. Pembela Rasulullah, amin. Amin. Pembela agama Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin. Kanjeng Nabi Allah Isa alaihi salam boga sahabat. Begitu Nabi Isa rek wudu kabeneran diuk dirinya sahabat nak, "Oi murid, ya jubah cekal, ya peci cekal, ya sendal cekal." Kaulah rek ngala wudu. Turun Nabi Allah Isa wudu, beres wudu langsung jubah dipakai deui, peci dipakai deui, sendal pakai. Murid, ya lapar tuh, ya jelas dulu lapar bener lapar ya, kurang dari lah dikodok ke Nabi Isa, set nyokot roti. Nabi Isa boga roti 2, ternyata begitu dikodok tinggal hiji. Cek Nabi Isa, roti kok hiji? Itu nyawa kok lengit hiji itu apa? Kumane menurut suuzon dirinya kak guru ngomongin suuzon bener mana itu nyokot ente guru ya guys ya, kuari tinggal hiji deh, orang bagi 2 bagi 2. Mana sapotong? Kaulah sapotong. Masya Allah, Nabi Isa jauh padahal manu nyokot murid. Mentek sing ngawas jelema nu deukeut kadang-kadang aya nu nyokotan boga kiai. Aya. Di Gebang ya aya asalnya. Aya asalnya. Didahar. Sapotong. Masya Allah, cacak lamun jadi nabi nah iya ya bangsa Kiai Jaya ini menjadi nabi nah asana di depak murid gitu kan cocok Kiai Jaya ini murid pos gila berangkat terus lempang Kanjeng Nabi Allah Isa ke jeung muridna, datanglah ke hiji danau luas. Cak Nabi Isa, yuk urang nyebrang naik naon guru jauh parau lempang di luhur cai atuh moal bisa kula makalon cakalan kaulah berangkat Nabi Isa terus dicakalan ke muridnya ngambang di luhur cai kabawa ke Nabi Isa. Masya Allah eta murid karena kabawa ku guruna doang ngambang geus seserian aing teh sombong murid. Begitu sombong dilepaskan ke Nabi Isa kelam geraan cokot teh, waduh guru hampir teh kula pae sia sombong. Saha jelema nu sombong pasti bakal tenggelam, benar. Ulah coba sombong terhadap rakyat tenggelam bakalna, sombong terhadap kiai tenggelam bakalna, sombong terhadap agama tenggelam bakalna, benar. Lamun aya jelema pedagang sombong pasti tenggelam, benar. Kiai sombong tenggelam, pejabat sombong bakal tenggelam, benar. Mudah-mudahan pejabat-pejabat sombong tenggelam, amin. Amin. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Salatullah. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Aneh Nabi Isa bisa lempang di luhur cai. Kurang Nabi Isa Rasul diberi mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah sekelas Nabi Isa para wali-wali Allah aya nu diberi istimewa ku Allah. Syekh Agung Asnawi Caringin bisa lempang di luhur cai, bisa lempang di luhur laut.
Kedua, mawa muridna Syekh Husain carita lempang di luhur lah. Kok bisa? Lantaran bersih hatena, bersih awakna. Coba jajal kiai urang Buruk, Bu. lempang Kalem. asana asan Kalem. kiai Hayani jajal Pak, coba ulah ke laut karancak heula na sabeula ulah raka sakaligus suku katulah kelem angkat deui kenca kelem angkat deui karena sekaligus pengumuman di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok Nabi Allah Isa bisa ngambang di luhur cai, kok Syekh Agung Asnawi ngambang di luhur cai, lantaran Syekh Agung Numantak ngambang di luhur cai awakna ieu tiya teu pernah ngadahar duit para pemerintah. Benar. Kok bisa ngambang? Pilok nyen proposal. Kok ngambang? Pilok deui ke nampa duit amplop dicolokan pilok. Bang sakos kieu mah bau. Saya ngambang heuh Cai. Ngambang Bau. Ngambang Banget amplop kabeh ieu. Asana ulah-ulah di laut, ulah-ulah di danau, di kocomberan para aya asana ieu. Hadirin rahimakumullah, istimewa jelas Nabi Isa diberi mukjizat Allah, bahkan para wali-wali Allah aya nu dibere karomah lempang luar biasa. Masya Allah di dia di Gebang baheula aya kiai bude muharram luar biasa masyhur anu sangat parah Abuya sananya coba Abu Haji Lebar, Abuya Lebar, ieu lain batra-batra murid daripada Kiai Dahlan Tanjakan. Kiai Dahlan ngabogaan guru Kiai Husain Carita, Kiai Husain Carita ngabogaan guru Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Agung Asnawi Caringin ngabogaan guru Kiai Abdul Karim Banten, Kiai Abdul Karim Banten ngabogaan guru Kiai Ahmad Khatib Sambas. Terus berlanjut, ialah wali-wali Allah Subhanahu hajatan pan baheula Abah Haji teh ya Abah hajatan biakeun lauk luar biasa para panitia ngomongkeun cai ya lauk ya kenapa tuh di tukang loba keneh Masya Allah tumpukan sabut begitu di dalam jadi lauk kabeh sabut jadi lauk kabeh ieu karomah luar biasa Masya Allah. Asana lamun urang kuari teh ieu hajatan geus teu kudu meuli lauk sabut bae makanan sabut. nyawa di demo bae ku tamu kabeh.